Naon deui maneh ulang-ulang wae. Urang bingung ka si Udin si Dewing. Saminggu enak rada beda ka urang teh. Bingung naon ka urang asa beda pisan. Nah, mana masalah naon? Teuing masalah naon urang. Banyak masalah ujung-ujung beda tuh udah jelema mah meureun aya sebab aya akibat teh. 17 jeblis ka urang. Beda ka urang. Tapi kita sih pas poe Rebo itunya euy. Si Diwing teh nyarita ka urang ngomongkeun maneh Nyarita naon? Umumkeun nyarita naon tau? ya, si Diwing teh kieu anjing. Si Odoy mah cenah ayeuna sombong euy ka urang. Ya teh emang sombong naon? Heuh boga udud teh ayeuna mah anjing nyungut sabatang sakuan anjing juga numbung di penta da aing moal menta. Oh gitu cai. Terus si Dewing si Udin ngomongkan oge teh. Nah, si Udin sarua anjing pas putingna si Udin mah ngomong. Namang si Odoy ayeuna mah anjing belagu. Nah, belagu kunaon di cai teh. Oh, cenah anjing lamun nyeun kopi teh sorangan wae surumput anjing aing ngadeukeutan pindah. Aing nyepurkeun pindah cenah jiga ngomong di penta. Si eta anjing teh ngoret si anjing ayeuna mah teh. Terus Bingnya ngajawab naon ka si Udin si Dewing. Nya ari urang mah anjing heueuh nganyakeun we da emang kitu sia mah anjing. Sarwana geus aing Anjing eta